Abdi di Bandung Barat ka dieu riweuh aja make masker. Da sugan teh di dieu make masker. Ai pas datang teh Pak Kades, ya Allah Gusti Allah make masker hiji acan. Jadi we abdi teh dilesotkeun deui daerah. Ibu kantos milari jamaah pangaosan anu tungkul wae. Kantos teh tak eta teh keur dicabutan dosana. Lamun lami tunggulna berarti loba dosana teh. Lamun tecekat kene berarti sare nu kitu mah. Biasana bapak-bapak ungeuk siga nu heueuh padahal sare. Kantos teh Bu. Jadi mudah-mudahan ieu masing jantan kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Kalau nulis gitu, abang kada mau baligohna leutik sih. Ibu tos kenal ka abdi teu acan. Nembe milari ayeuna sami teu jeung nu dina baliho. Sami teu bilih aya nu reuwas da sugan teh neng nais teh jakung gede bari geulis ari pucuhul teh nu datang sagede leuncah. Da abdi mah rumasa awak panek hese jangkung. Iya sumbarigona ali tios. Ibu teu kenal ka abdi berarti kudu kenalan heula sabab tak kenal maka tatanya aja. Sayang wae aja. Sayang cara perkenalan heula nami abdi Nais Nurjanah abdi gelis turunan ti mamah tiraku ti ibu atuh. Abdi kelahiran Bandung asli namun danget kiwari sim abdi linggih di hiji negeri nu kasohor desa Santri Cijambu Jalan Babakan Dugi Cipari. Abdi teh mangrupikeun putri katilu tina 4 bersaudara. Nu kahiji Ustad Haji Yusuf Johar, nu kadua Ustazah Ayanti, katiluna abdi, kaopatna Taufik Rahman. Tabilih janten bewara ka urang dieu, lamun aya nu hoyong gaduh minantu santri, lamun aya nu hoyong gaduh minantu nu ngasantren, mangga tiasa daftar ka sim abdi ayeuna. Nanging punten Pak sarebu kali punten sim abdi moal narima aki-aki. Bisi aya aki-aki rek daftar teu harayang teuing ka aki-aki mah. Aki-akina beunghar bae ka incuna we. Di Babakan di ditu ge sami aya Babakan. Di Babakan Cipongkor Bandung Barat pun rama ngagaduhan pesantren namina pesantren Al Istiqomah. Santrina kirang langkung 200 santri nu masantren sinarang sakola. Biduana dihadirin sadayana mudah-mudahan di ditu santri-santri masing sarehat. Masing dipaparinan taufik sinarang hidayah ti Gusti. Jadi ibu tos kenal ka abdi. Saha cenah? Di mana? Di Bandung. Upami hoyong milari abdi dina YouTube pilarian Kang Nais Nurjanah official, insyaallah keluar video na jangan lupa like and subscribe. Garadu HP aya kuotaan teh. Amun teh aya kuotaan pilari dina katel dina langsung. Moal aya atuh ce. Teraskeun eta teraskeun. Masih semangat, Bu? Masih semangat? Cing kompak amina kudu sarua jeung baligoh teh kieu. Amin. Siap? Paling dia siap? So, cari deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu.
tong dituluykeun mau api beneran. Jelas mah saur Kanjeng Nabi man yataqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Sok atuh barang tuan dah capek nyanyi teh. Jawabna syalalalalala. Piraku kitu teu apal aja. Siap Jang? Siap? Jawab syalalalalala. Siap? Sok cing tarik. Sakali deui. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin aja eta mah. Pan ngadua. Abdi karek terang aja di dieu mah ternyata lamun aya nu ngadua teh dijawabna syalalalala. Jadi nu kadua mah amin. Artos teh hiji cenah doana mudah-mudahan nu haladir di dieu masing dihampura dosa. Doa nu kadua mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat sagala hajat pangabutuhna masing diijabah ku Gusti. Mangga sadayana angkat pandanganna. Angkat yang kieu ngadua lain kieu. Ieu rek ngadua kieu cenah. So, angkat pandanganna. Turutan abdi sakali hadirin sadayana sakali siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri ayadaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha anta qadiya hajati. Mangga sebatkeun sagala hajat kahoyong pangabutuh hadirin sadayana. Hoyong gaduh murang kalih soleh solehah sok sebutkeun. Hoyong jembar milik rizki barokah ilmu sok sebutkeun. Mumpung nuju ngadua berjamaah sasaran. Bismillah. As'alukal ijabah al-Fatihah. Kunaon doa nu kadua urang nyungkeun diijabah sagala pangabutuh. Sabab rumasa zaman ayeuna mah keur usum hararese. Apalagi di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Di Bandung Barat ya mah. Ari di dia pan seseueun ti dieu. Ibu di dia aya keneh corona aya? Aya? Ari urang teh kudu sieun teu kana corona teh Bu? Kudu sieun teu? Kudu sieun mah ngarah hati-hati. Lamun geus hati-hati kaituna bakal waspada. Lamun geus waspada kaituna insyaallah bakal salamet. Nu ulah mah nu teu sieun ku corona. Sabab lamun urang teu sieun kana corona kaituna moal waspada.
bakal gagabah. Lamun geus gagabah kaituna bakal cilaka. Abdi di Bandung Barat ka dieu riweuh aja make masker. Da sugan teh di dieu make masker. Ai pas datang teh Pak Kades, ya Allah Gusti Allah make masker hiji aja. Jadi we abdi teh dilesotkeun deui daerah. Kudu sieun kana corona ngan ulah sieun teuing. Ulah nepi ka sieun urang kana corona ngaleuwihan sieun urang ka Gusti Allah. Ulah nepi ka sieun urang kana corona nepi ka masjid ditutup. Bu, lamun urang kena ku corona paling kemungkinan terburuk maut. Leres teh. Tapi lamun urang teu sieun ka Gusti Allah, ibadah di engke wae maot teu kaburu tobat, hirup loba dosa jeung maksiat, engke sabadana maot bakal disiksa. Nauzubillah. Jadi kudu sieun kana corona ngan ulah sieun teu. Sabab naon oge nu make teuing mah janten awon. Betul. Ibu cek tetangga, isi aja meni bodas-bodas teuing pancamero. Terus jadi nanan oge make teuing mah hartosna awon. Tapi alhamdulillah di dieu mah masih kene tiasa ngelakukan pengawasan, masih kene tiasa ngayakeun peringatan Isra Mi'raj. Dan di daerah lain mah aya nu teu keneh ngayakeun pengawasan siga kieu teh saking ku ketat-ketatna. Ayah di dia nu kitu teh. Ayah tadi dia nu kitu. Di dia mah masih tiasa pengawasan masih. Alhamdulillah orang ge ayeuna nuju memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu anu janten asbabiah di Isra sinareng di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi teh nyaeta karena Kanjeng Nabi teh nuju sedih. Sabab naon ditinggalkeun ku istrina tercinta nyaeta Siti Khadijah. Urang dia terang Siti Khadijah. Terang. Ibu kenal ka Siti Khadijah kenal? Henteu. Tapi kantos kuping mah sering-sering. Tak iya Siti Khadijah teh mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah kagungan caroge teh ibu liot eueuh ragap teu aya. Sabab waktu Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40 tahun. Sedangkan Rasulullah nembe dicak 25 tahun. Ngan luar biasa Siti Khadijah mah bu teu pernah ngalawan ka salaki teh. Teu pernah nyerihatekeun caroge. Bahkan yang paling romantis Pak ketika Siti Khadijah nyauran carogena masyaallah make pangkat. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habiballah kadieu. Pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasul. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Romantis teh. Ibu bade kitu ka salaki moal. Atuh salakina tukang macul dipanggil ya tukang macul. Salakina tukang ojek dipanggil ya tukang ojek. Ibu balik gitu ka salaki. Entong aja gitu mah ngadon dicapok. Cek si ibu teh aneh ngais, ibu mah kumaha badenya urang salaki romantis dan teu pernah dicontohan ku salaki na oge. Leres bu? Ya bapak-bapak kupingkeun Pak. Ketika Rasulullah nyauran istrina Siti Aisyah, masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kantos dipanggil ya Humairah. Kantos dipanggil wahai bunga mawar. Kantos teu. Ya heueuh da teu mararantes.
Siti Aisyah mah cocok dipanggil ya Humairah teh geulis. Tara ngalawan ka salaki, bager, solehah. Ari ibu-ibu urang dieu hayang dipanggil ya Humairah, ari kadaharan sapopoe jengkol. Mata paueun salaki teh. Jadi ayeuna mah loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan aja. Aku gara-gara jengkol cerai. Luar biasa ibu Siti Khadijah mah solehah, bager ka caroge teu pernah ngalawan, sok sanajan carogena sahandapeun. Ta eta nu perlu ku urang dicontoh. Hikmah memperingati Isra Mi'raj kanggo ibu-ibu, urang kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Anu teu pernah ngalawan ka salaki. Da istimewa kan. Saking istimewana istri tingali di Indonesia, setiap tahun sering diperingati Hari Kartini. Teu aya nu namina Hari Kartono. Aya teu di dieu? Henteu. Lamun di dieu aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa. Sabab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah huruf O. Jadi lamun di Sunda nana di Jawa mah nono. Lamun di Sunda hartana di Jawa mah, lamun di Sunda suryana di Jawa mah, lamun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih. Pirang monggo calok baca. Dia mah geuningan tamu teh kitu nya, monggo colok. Monggo linggih. Istimewana istri. Bahkan menurut hadis baginda Rasul, al jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Can pernah saumur hirup abdi ngadangu surga ada di atas kepala bapak. Aya teu? Teu aya, sabab nu istimewa na oge saha? Ibu-ibu. Nu di bumi osok ngepel saha? Ibu-ibu. Sok nyeseh saha? Nu masak, nu nyuci piring, ibu-ibu. Jawab ku ibu-ibu cing kompak. Ibu ngalakukan eta pagawean di imah capeh teu? Sok dinuhunkeun tara ku salaki. Cing tarik sok dinuhunkeun tara. Tah bapak ka kuping. Pengakuan si korban. Ngalakukan eta pagawean di imah nyalira teh capek, berarti ibu mending keneh kuduaan. Leres teh. Berarti isukan bapak-bapak urang ieu teangan awewe hiji deui. Pangku nyalira mah capek cek ibu. Jadi mending keneh kuduaan. Wios si bapak nikah deui. Cenah capek saudara. Jadi atuh ibu-ibu teh mending keneh capek gawe atau capek hate? Mending capek gawe capek hate? Capek gawe cenah Pak. Berarti timulai isukan bapak-bapak urang dieu nu sok buburuh tong buburuh isukan mah. Nu sok ojek bikeun motorna kasih ibu. Nu sok macul bikeun paculna kasih ibu. Penting ayeuna ibu-ibu di dieu geus berikrar mending keneh capek gawe daripada capek. Terus gitu Bu. Satuju henteu? Ari bapak-bapak satuju? Tah. Kahayangna si bapak mah. Kade pacing nyaah ka pamajikan teh. Dapang edan-edana salaki mah nu teu nyaah ka pamajikan. Da sok aya wae Pak. Salaki teh nu nyarios kieu, ah neng nais da janten istri mah raos damelna ngan ukur di bumi. Ceuk saha? Lamun diibaratkeun istri mah sebagai pondasi dina rumah tangga. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe congi. Pan eta seseueutna diurus ku saha? Ku istri. Leres teu? Matakan bapak cing nyaah ka pamajikan.
ibu cing hormat ka salaki. Sabab lamun tos nikah ridona Allah aya dina ridona salaki, murkana Allah aya dina murkana salaki. Tekeng ngalawan ka carogen teh eceuk. Kantos ngalawan ka carogen teh. Osok sering sabaraha kali. Kade sok sanajan ibu getol ibadah nalika ngong adan buru-buru kacai ngalaksanakeun salat fardu. Saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Terus ibu ngaos Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an, tibeurang salat duha, ti penting salat tahajud, tapi catet dina mana hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad hubita amaluha, amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ka Allah dipasihkeun ka caroge. Amin. Ketarosana ibu-ibu urang dieu sabaraha kali ngalawan ka salaki. Sering pisan teu kaetang geus beak tah amal. Itu tinggal dicek si bapak di tonggo, yes. Akan baiklah bapak-bapak urang dia bagja loba ama. Berarti jantan ilmu kanggo ibu-ibu urang dia ti ayeuna teu kenging ngalawan deui kanu janten salah. Urang kudu tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah anu teu pernah ngalawan ka salah, teu pernah nganyeri hate kencarong. Kartos Bu. Tah, salah satu nu jadi asbabiyah di Isra sareng di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi teh nyaeta ditinggalkeun ku Siti Khadijah. Tapi baginda Rasul sabar ditinggalkan ku istri tercinta. Nu akhirna Allah masihan hadiah ka baginda Rasul nyaeta Isra Mi'raj. Isra pamisaur bahasa etimologi nyaeta sayrul laili, perjalanan atawa leumpang ti peuting. Timbul we pertarosan. Nah neng nais leumpang ti peuting make kudu diperingati pan urang ge osok ngaronda lelempangan ti peuting. Ibu datang ka dieu lelempangan ti peuting. Neangan janda oge ti peuting. Amang reka mana? Rek Isra. Isra naon? Isra neangan janda. Nu kitu teh Isra sanes Bu. Sanes. Sabab Isra di dieu mah mulaina ti Masjidil Haram. Di mana ayeuna Masjidil Haram teh? Di mana ayana Bu? Di Mekah. Alhamdulillah orang dia mah arapal can kaditu ge. Da kamari mah abdi ceramah di Garut Pak. Naros ka ibu-ibu, ibu ari Masjidil Haram di mana? Di Pameungpeuk. Orang dia mah apa Masjidil Haram? Di Mekah. Kamana nai Kanjeng Nabi teh Isra Mi'rajna? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Sakumaha jarakna ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa? Tah di dieu mah Pak aya berbeda pendapat ulama. Aya nu nyarios 2000 km, aya oge nu nyarios 2500 km. Kedue urang mah ulah parebut ukuran jarak. Ngan lamun ibu hayang apal, ukur ka itu sorangan. Ngan nu jelas mah kan waktu harita ti Mekah ka Palestina biasana sok nganggo onta. Da can aya angkot. Can aya beus harita mah. Baginda Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Peuting harita berangkat, peuting harita ulih deui. Matak seueur jalmi nu teu percaya kana peristiwa Isra Mi'raj. Padahal Pak lamun ditinggali tina ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alladzi teh isim mausul. Isim mausul nyaeta kata sambung, hartosna anu. Lamun anu hungkul teu ngandung arti nanaon. Mata kedah dihijikeun ejeun kalimat nu sejen. Alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladi kasaha bi abdihi ka hambana ladi. Dan perhatikan ayat namu samemeh ladi teh aya 8 subhana.
Subhana di dieu lamun ditarik kana ilmu tauhid janten sifat salbiah. Saur guru Nais sifat salbiah teh nyaeta sakur-sakur sifat paranti mijeunang kana perkara nu teu layak aya di Allah. Gunung nangtung sagara nemrak, gunung moal bukti sagara moal aya, lamun teu aya nu nyiptakeunana nyaeta saha? Saha Bu? Gusti Allah. Yuk sadayana wujud idam bako kira-kira cing akur jangan ditongoh cing akur tongkos susul-susul cing kompak sekali deui wujud idam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat ilmu hayat sama tong dipaksakan aja itu nini di tukang muridan tak gitu nya saya ngajarkeun ka budak teh kenalkeun kana sifat-sifat nu wajib aya di Allah. Ulah ieu mah ngajarkeun budak nu teu pararugu. Cek bapakna, "Jang, geus bisa naon ayeuna?" Bisa nyanyi, Pak. Ji kumaha nyanyina? Kieu. Ping ping ping, pong pong pong. Ibu masak emping, si bapak main pingpong. Cek si bapak anu gitu mah bapak gak bisa teu kudu sakola teu kudu masantren kumaha Pak kieu ping 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 sakali deui ping 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 ibu muka sabing ku bapak dek dirempong jadi eta mah saruana budak jeung bapak teh saruana kitu. Ibu hayong kada urang kali nu soleh